Solusina aya nu sajen teh. Ada. Salah satu caranya kamu harus pura-pura tidak melihat mereka agar mereka tidak mengganggu kamu. Cocok. Satu lagi, dalam beberapa kesempatan kamu bisa menyentuh mereka. Wangi. Si bos pasti atur nih. Suka jadi senil kurang. Mangga kaca. Nih. Tadi mah di tukang cukur tak aku kasih kaset. Nah balik jadi goreng dia. Sakit. Cuma beda kaca ngeren. Segantengan orang. Baik patut kita. Namanya si Rido. Si bos pasti. Tuyul terbaik. Jadi nah gitu buat gitu. Aduh, iya gue nyokotan duit orang teh. Wangi gak? Buat apa aja nih? Simpul. Biar aku tuh senior tuh jahil. Lah cepat kayak hiburan. Gini bisa dikali ada ukur. Ampun. Tuyul ampun. Aku mau sesuatu makhluk nonsen. Benar robo sih. No, saha lagi tuyul senior. Waduh, ampun. Ini majikan yang digebuk. Aduh, nggak mau geng. Mana sosok. Ya, Oji A. Kalah. Tadinya aku mana tak ojak. Sana saya Oji A beneran. Ada beneran, sama beda film A. Ojak mana? Di dia tuh mana Jagger Jackson. Di dia mana mah bisa kuku maha. Ira hadi kurang bisa nenggelam mana. Oji mana? Apaan tuh? Boleh minta nggak satu? Minta ya? Boleh nggak? Boleh. Baik ya om-omnya. Apaan nih? Enak. Om. Om lagi apa? Ini ngalian naon itu tuh?
Oji. Ini lagi ya. Lu apa carinya? Boleh minjem itunya nggak Om? Om, Santai deh dua iya nih, boleh. Ini aku minta, iya. Iya. Mau lagi. Siapa baik. Oji kenapa? Aduh, baliknya. Kenaon Oji? Oji. Cinta udah ditenggelam cinta. Ku jelema itu. Naon ditenggelan atuh? Sebenarnya jelema teh bisa ninggalin orang. Beda naon Oji? Beda mau duit nah, aduh nyawan Oji. Aduh, sugan teh bisa ninggalin Oji. Udah Oji mah puak-pauk wah. Panuin teh tuyul cinta Oji teh. Oji yang imut ini teh tuyul cinta. Ada tuh pegawai naga atau nyokotan duit. Aduh duit nanti cokot deh. Aduh, Oji bakal dicarikan ya maku bos Oji. Aduh, Oji udah jadi. Berarti Oji si Eta bisa ningali Oji. Bisa cinta. Berarti bisa ningali cinta Oji. Bisa lu. Aduh. Heunya. Karek inget Oji teh. Kan kamari teh Oji teh geus janji ka cinta teh. Rek mere solusi teh ya geuninganana. Heeh. Tanya si Anu tadi kan bisa ningali Oji. Berarti si Anu tadi oge bisa ningali cinta. Bisa ningali Oji. Oji terap teh sopan ka Oji sama cinta. Ampura Oji aku. Ya deng kan Tanya. aya Oji rek geus Oji. Oji. Batuk cin kerusum. Oji kan jadi Iya, Oji. Ya cinta, mendingan mah Nah. cinta teh minta tolong ka jelema eta. Da bager jelema teh. Oji oge kanyawan mau teu dibinasakeun cinta. Embung Oji. Aku naon cinta. Jelema mah kita sok di konten-konten meh viral. Cinta gue kan pernah di konten-konten ku jelema digebuk sian. Dipakein konten YouTube. Nah, YouTube eta. Jelema ayeuna mah geus teu belaga sieun cinta. Babaturan Oji oge di Jawa nya. Kunti teh ditakol make batu bata. Oh. Nepi ka paeh. Oh, atuh hidung jelema ya. Oh, jelema zaman ayeuna mah. Terus ayeuna teh ngajung jurigan kuntina teh. Kajurig deui. Da geus paeh. Karunya nya jadinya. Hah, tapi cinta. Si A itu mah moal galak cinta. Oji ge teh dikukumaha. Mending oge cinta mah minta tolong ka jelema itu. Nu tadi jelema duitna dipauk ku Oji. Moal cinta, moal digebugan. Ah, sieun tapi. Moal sieun naon. Tapi cobaan lu namanya Ji. Atuh. Ari Oji mapan digebugan teh cinta. Beda mauk duit. Oh, nya ada cinta man teu mauk naon ngan minta tulungnya. Cinta makan jurig anyarnya. Ari Oji mapan jurig heubeul. Tapi jelemana bakal pura-pura teh ningalieun cinta. Kunaon? Manehna mah embungan. Embungan kanyawan bisa ningali jurig. Kayak cinta sok we tuturkeun terus nepi ka ditulungan. Pasti ditulungan cinta da eta masihkeun teh jelema bager. Oh, gengsinya. Jelema mana? Isukan jelemana bisa na liwat ka dieu cinta. Ayeuna mah moal geus sare. Dagoan we ku cinta isukan nya bakal ngaliwat ka ditu. Ke ku cinta tuturkeun. Cinta rek minta tolong. Eleng kitu suara cinta.
Cinta rek minta tolong. Nah, gitu Cinta rek minta tolong. Ya. Bakal ditulungan cinta. Oh. Tapi Oji oma jijinya. Oke. Namun cinta papang ijing jelema eta. Ulah dibejakeun ceuk Oji. Bahwa jelema eta teh bisa ningali jurig. Oke, Oji bisa dibanasakeun cinta. Nanti cinta daguan isukan di Iya. dianya. Nanti ku Oji ditunjukkeun ya. Jelemanya yang mana udah sok lewat ka dieu jam 7 penting. Tah, aing nama cinta kan di jam setengah hijinya. Jelemana mau lewat. Bau hitut saha itu. Cinta hitutnya. Oji bekok. Baunyaan cinta. Aduh. Cinta. Oji buru tuh dipanggil dunungan. Tuh. Oji dipanggilnya rek dicarikan heula. Oji rek nangis deui nya. Oji teh belum. Aing dititah nangan duit. Aduh, bos, ampun, bos. Ram jadas ya. Dorok wae. Aduh, bos, ulah, bos. Sia. Aing Aduh, bos, lah diduruk atuh, bos, teh kona, bos, ampun, bos. pecus ya. Aduh, bos, ulah diduruk, bos. Naon cinta? Oji mah nggak bohong. Kamarinya cinta teh geus kukuralang kurilingan ngudak batur. Ngintil batur dah Oji dia tuh ningali kabeh. Cinta masalah jelema cek Oji ge daguan Oji. Sia goblok tolol teuing jadi jurig teh. Oji. Kunaon cinta? Gak boleh ngomong gitu nanti berdosa. Oh iya, Oji lupa. Maaf ya cinta. Cinta itu ayah. Tuh. Omatnya olah dibejakeun cek Oji tatu eta. Yaudah Oji, aku tuturin dia ya. Iya, tuturin ya. Halo. Aku boleh minta tolong gak? Aku teh ini. Aku ada masalah. Aku teh tiba-tiba aja meninggoy. Kamu bantuin aku. Katanya kamu bisa bantuin ya. Ya kan? Apa harus bahasa Sunda ya? Abdi cinta. Mau minta bantu ya? Boleh? Kenapa sih? Oh, katanya kan dia cuma pura-pura nggak bisa lihat aja. Ya, gimana ya? Memikirkan caranya biar kamu melihat aku. Ayo atuh bantuan cinta ya Anya. Atuh cinta tuh nepi ka pependak we jeung kabogoh cinta. Mungkin cinta mau eta deui. Naon sih ngaranna moal ganggu adeui nya lamun geus pependak kabogoh cintanya. Kasep dah. Ayo atuh. Mungkin teh bisa teh bisa sare ku cinta diganggu wae. Nya Mbak tadi ganggu atunya. Yuk, ayo jeung cinta yuk. Tulungan atuh Ayo Ayo dah. Ngadangu cinta panya. Ngadangu kan. Barengitnya. Yuk. Engke sok yang naon. Atuh cinta teh kan tos maot, tuh kan gitu kan cinta teh atuh mudah-mudah wae cinta teh udah capek, dasar aku capeknya. Hayu atuh tulungan. Hayu atuh tulungan. Cinta mah udah makan mana-mana rek di dieu wae sampai bantuan cintanya. Cinta teh kasaha deui atuh rek minta bantuan teh da ka hungkul. Bager dawanya atuh atong api-api teu ngadangu da cinta ge apa atuh ngadangu cinta ngan
Kan masuk api-api hungkul ka cinta teh kunaon atuh dua cinta teh pernah galak ka ate. Cinta mah bager jurig oge teh pernah gegalakan ke sasaha cinta mah. Atuh cinta teh meuli hate teh. Cinta teh bogoh pisan, kamu cinta teh rek aya nu diomongkeun atuh moal dibantuan kitu. Atuh pulang para ratu lihat buah-buah kurangin. Ayo engke iyo nulungan cinta yuk ke jadi babaturan cinta daek teh. Hayo tuh hayo gurunya ngadengi kan artinya nya ngadengi kan. Hayo atuh. Redang kita mandi Entahlah, meh penasaran. Pokoknya mah entusan banyak episode berikutnya.